Miminina di kumaha. Wanci murid Surya rek pamit. Iloy. Hujan letik ngaririncik. Nyang. Alah. Jang-jang. Pikiran. Ente dengeun nyangna euy. Bener. Sok. Enak. Boros ya teh aing kasa. Iya kasa aing geumpeur anjing. Sok. Mainna peureum anjing. Batu peureum kadenge kene. Oh, poho. Wanyi mukri nyun yare mami. Ojana ni. Narere. Nya jeung aing anjing. Jayanti jadi keroncong. Gitu Jayanti. Jadi keroncong lain Jayanti Jayanto anjing. Aduh. Jeung aing oge yang nyarikeun. Tuluykeun. Enak. Iki lama ati golek. Ya mata adi tukang ngenangna ni. Ai ieu ngeunaheun ngeunangna nya teh. Geuna sok si ieu mah. Wanci murid Surya rek pamit. Ka mana? Apa? Urang mah hayang make dek ka manana hayang kusinen. Sok kusinen cenah. Hayang kusinen. Sok. Man si ieu mah ku lalaki aing mah kajong kusinen. Sok. Wanci murid Surya rek pamit. Reka mana? Hojalati. Ngomong nyenan anjing itu. Goyang bersama-sama. Goyang. Wanian eta. Sinen ngomong anjing. Nah, cerita bahwa atuh eta Gusti Jayanti jadi keroncong. Geus aya naon ieu ti Gusti kieu. Urang ayeuna nya tarik indit ka Jayanti. Ka Jayanti. Ya eta urang indit ka tapal wates negara terjutis jeung Pringgadani. Bade naon? Ya eta urang terek perang jeung negara Pringgandani. Uluh. Bade perang, bener. Anjing perang. Sungan dari karaokean. Perang jeung saha? Jeung Gatot Gasa. Naon maksana? Marebutkeun ieu wewengkon Prince Sendani. Wala. Marebutkeun wilayah. Wala. Nyari abdi mah tentara Gusti bade ngiringan wae, siapkeun para pasukan saloba-lobana. Sae mangga hayo, urang pada lumba mangga. Jret. Ngalet ngengkeuing ngapanalet kemat-kematnya tang pinang aletan shaking kearyaan Prince Sendani ngajuk-juk tapal wates negara Pringgandani. Hayu batur.
kedah kebak ku gogoda Wah, ai datang teh jauh sagara di garau ieu mah ya. Ararate. Mereka mandi untuk kayak itu. Dara mangmang sadayana Aya pangesto kula. nuhun ari damang mah Dupi salira damang. Ulah beres. Bade angkat ka mana yeuh? katapal wates nagara Pringgandani jeung nagara Trajutisna Wah, dupi maksudna eta rek perang perang sareng saha? jeung nagara Pringgandani Ulu. anu dipingpin ku Gatot Kaca. Oh gitu. Di dia dipingpin ku Raden Suteja putrana Prabu Batara Kresna Minantu Raja. Woloh. Naon cenah eta gara-gara? Marebutkeun ieu wilayah Oh gitu. nyaeta wilayah Prinsendani. Tani dia. Oh, di nagaran ge sebenarnya manggeus deukeut ka Pringgandani gitu. Ya eta. Tapi daya parentah raja teu bisa dikumaha-kumahanya. Lar. Pun di kampung Ranca Bolang itu nya Semohon kula. Desa Sukamaju Kecamatan Lemah Sugih Kabupaten Majalengka nyaeta apukah warga masyarakat Desa Sukamaju anu disesepuhan ku pangaresana Bapak Haji Momon SPD Aras. dina raraga pesta rakyat oge mieling para pejuang pemekaran Desa Sukamaju Semohon. oge milangkala Desa Sukamaju anu ka-18 Dirgahayu Desa Sukamaju Dirgahayu kula. atuh tepang sareng pini sepuh Diantawisna. nyaeta diantawisna geus puguh Pak Haji Momon mah nya Laras. Pak Haji Momon SPD mah parantos tangtos deuleu oge patatang setiana kepala Desa Sukamaju beserta jajaranana atau ketua BPD beserta anggota ketuana Bapak Marcos AMD Bapak C Aboy ketua Karang Taruna oge sadaya para anggotana Laras. oge tekantun anu dipika hormat Bapak Camat oge pansumping tadinya Sumping, Bapak aya. Kapolsek Laras. luar biasa oge para pejuang pemekaran desa bangaresana Bapak Muhid aya Bapak Sumarja Bapak Apip Bapak Eye Suhayat Bapak Karmedi Bapak Memed Bapak Saeb Abah Oleh aya Aya sadaya. Bapak Mahdum Aya. Bapak Amir luar biasanya Laras. para pejuang-pejuang oge para sponsor utama Pak Agis Trepa Aya. Pak Momon MJ Pak Momon JM punten Jaya Makmur menyediakan bahan bangunan macam-macam kayu toserba mebeler oge onderdir kendaraan roda 2 roda 4 jeung eueuh rodaan motor mobil alhamdulillah atuh Bapak Nok Pak Ade JM Material Pak Erik Gilingan Nova Make Up aya Titi Make Up Yadin Pia Bali Apih Raya Pia Bogor Pak Bohil Gilingan Nita BRI Link tuh luar biasa dulu bagja tisiklukna pada sumpingnya atunang Sakir kusen Abret Jatinungah Teh Aneng Ador Banjarsari Pak Uli Sunia Baru Aya ka dieu. Waedot Kang Agus Basuki Banjar Bapak Kubu Boled Kelapa 2 aya si ganteng kalem Aya eta.
kuduna mah kitu. Bapak Ari sareng Dede Syapira ti Sari Kuning aya. Alhamdulillah luar biasa. Tisuklakna tisiklukna dulu. Atuh simpatisan PGH tilu. Bilawa Cilengkrang Lemah Putih. Bos 2 Putra Sayur. Ustad Dudin Suralaya. Kang Onel. Alhamdulillah Baraya Ngampar Cikoranyi aya. Bapak Babin Sanopi Kang Cece Chicken Bilawa Bos Suparman Toko Japan Tukang Baim ATC Sound Subang Depi Sela Maharani Transport Sukamantri Sumedang Jijag aya. Kang Alek Pasukan Tutut Majalengka Kang Asgun Cikidang Palili Komandan PP Bos Anton Ciomas Ketua GSBS Cikarang Saparakanca Kang Ibet Guru Rudi Apana Heri Saparakanca Guru Taslim Bos Saprol Bos Robi Bos Uje Alhamdulillah Abadranaya oge aya. Haji Udin Gokik aya. Kang Haji Udin Gokik. Kang Ramadan. Pak Haji Sutisna Panembahan. Keluarga besar Mang Ohang Sidawangi aya. Abah Atang, Mamah Ido, Bapak Anang, Cep Dafa. Mang Ohang na menuju umroh. Mudah-mudahan Mang Ohang sehat. Nuju umroh na salamet lancar. Oge mabrur. Alhamdulillah sing huntuan deui. Maksudnya sing loba acara deui teh. Pak Haji Sutis. Atuh nu manco na YouTube. Luar biasa anu YouTube sabaraha? 11.000. Na YouTube ayeuna aya 11.000 pasang mata memandang. Gawe bareng jeung Cahaya Pro. Gawe bareng sareng Cahaya Pro. Bulan murid Abdul. Atugu paca. Pak Haji Sutisna Panembangan. Hadir. Heeh. Haji Tebi Cikarang. Heeh. Enji Mua aya. Enji Moa. Tuh wah seueur ti mana temeninya. Urang ngadoa we nya. Mudah-mudahan dina pesta rakyat ieu dina Milangkala Desa Sukamaju anu ka-18 sadayana masyarakat di desa aparatur desana ditebihkeun tina balai diangangkeun tina sagala rupa marabahaya rezekina nu jauh cunuk nu anggang datang nu caket gerak ka koreh kaum buruhan teripu padagang pada sugema patani na pada mukti ingon-ingon pada mulang ka kanang sewang-sewang tawis yen ieu lemur Sukamaju teh manjing rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Sukamaju ngabret Majalengka sae Jawa Barat istimewa. Atupan ieu teh teu leupas tina perjuangan karuhun. Para pejuang anu parantos almarhum di antawisna Bapak Didin Musrodin almarhum, Bapak Salgoni almarhum, Bapak Engkus almarhum, Bapak Opi almarhum, Bapak Dio almarhum, Bapak Samsudin almarhum, Bapak Rudia almarhum, Bapak Haji Emon almarhum, Bapak Lurah Saidi almarhum, Bapak Almari almarhum, Bapak Haji Mad Tarum almarhum. Mudah-mudahan sadaya para pejuang anu parantos ngantunkeun salamina aya dina surgana Allah, salamina manjing rahmat sareng pitulung numur beng alam. Amin ya Allah ya Rabbal Amin. alamin. Ayo murid teuing gitu. Mangga wilujeng pula. Umur-umuran ngawayang aing dilalajuanan ku gawir. Di sisi gawir aya jami itu teh di luhur kitu. Aya jami di luhur. Pohara itu. Atuh nepangan ka urang luhur.
Iya kadek ulah payun teuing. Bisi nunutan. Bisi nunutan. Aya nunutan, aya hudang, aya dihanap. Pasti rasa. Atau di panggung oge loba tu gantungan dulu. Oyeup. Eueup. Aya kerebek-kerem ulang. Luhureun sinen gaya peuteui. Aya waluh. Heeh, dae peuteui mah sok ngahijina ge jeung nu badarau. Rempuk cukung sayunan keningkatkeun pangwangunan. Barawe babarengan. Ulare Awas. aing-aingan. Sangat semangga ka jeung rata kulana. Tanjakan kaliwatan tangtep panggih jeung kuduna kitu deui kabajang bandingna katungara sapanjang urang gumelar ulah keunat nyai ilmu tuntut dunia sian nugongeng perlu Malela dia ngopala dia ngopager jayanti rek bela ulah kapalang ngabelaan lemah cai Lain kaunawi pencabaran ditawuran lain baca diri bagadengan di bageran umat papayungan hanan sekan ulah kahujanan mahak nulunganan sangkan ulah kaedan Gerusan mahak kawasa gumelarna alam dunya Bapak tatang setiana diwuh ku pangersana eta teh ridho mantena diantawis eusi dunya loba manusa nu pangmulyana ida seni do kita buka pintu babe datang nangakeun kanggo kabaraya-baraya peke hati lu channel araraya mararanca Bapak ade anu nu taya bandinganana mibanda akal jeung rasa mangpaatna kal jalma sangkana sabar jeung usaha ayah widi bulan mamah ucu sangkana sabar jeung usaha pun pareng nampi coba Mun urang kacililin wajib dina alam pawenangan aya dina papasangan Bapak Lurah Borokjong itu kuda di pangeran ku sadaya nonana ari ka alamna tawisna hirup diatur
Sumedang. Tahu. Papasangan tehnya tanah Bapakku si pasung Ayah perang ajang peting Ayah bak jajang ilakang Eta gesel eta gewe. Ayalah gesel. Sadaya kersamang tenan ngawas alam dunya alam baka alam dunya alam baka Mudun. Apa ieu aya? Utamina urang hirup Mama. ucap lampa Pak Haji Momon Rejeng tekad mana Pak Haji Momon di sarangan patatang setiana Komatong rasa muka haemu telah masing paos di sarangan Bapak Emarapos anu bager emu telah masing paos Bapak Sumarja, Bapak Muhid, Bapak Apit Bapak Tatang. Sabab lamun salah tincak mana Bapak Yesu Hayat, Bapak Karmedi, Bapak Memet anu bager ragatanya pangawasa badan anu katempuhan Kang Asgun Cikidang badan anu katempuhan urang hirup kebayangan Bapak Tatang kubu suka maju dapukuh jalma ngubara mana pacamatan nu bager eta hoyong tepang sarang paku lemah putih bapakku borogojol bapakku Bang Bayang bapakku Cipasung anu mana bapakku Cigaleng Para panitia, para penjual. bapakku Cibodas anu bager di sarangan bapakku Cigaleng bapak anu bager anu nyaan Bapak Haji Momon, bapak Bapak Tatang Setiana. atuh nuhun bapak panitia Para pejuang. gageranana Para pejuang. di sarangan bapak pejuang Muhid. sadayana Pak Kuwu Cibulan Pak Kuwu Kalapa II di sarangan Kuwu Sirnagali Bapak Kuwu Sukajadi Bapak Kuwu Padarek Bapak Kuwu Cisalak Bapak Kuwu Lemasuki Bapak Kuwu Dayeuhwangi Bapak Kuwu Mekarwangi Bapak Kuwu Mekar Mulya Bapak Kuwu Marga Jaya Pak Haji Sutisna Pak Penembangan. Kuwu Sadawangi Bapak Sutisna Panembangan Pak Haji Sutisna Panembangan Bapak Kuwu Kepuh Bapak Kuwu Babakana Sari anu bager hoyong tepang Pak Haji Robi Bos Bengkel anu bager Pak Haji Robi Pak Haji Udin Gokik Haji TB Jaya Cikarang Udeng Teh Indri Pandawa 5 Pak Misteri Mustaqim Selajame Kuningan Anji Muah anu bager Anji Muah anu nyaah anu bager Anji deui kapuyeun heula sakedap Abadranaya anu bager Bapakku boleh anu bager nyangekeun iburanana Sukrining pamiarsa Paku Wolen Numi cinta seni Suwanda Ari teh dedeh sapir anu bager sarang barudak karang taruna ngararantai anu mana barudak karang taruna anu bager anunya eta kapayunan ka dieu bayar lagu mah
bayar laguna Haji TB Jaya Cikarang kumani sadana helang Bos Romli Bapak ku Rahmat anu bager anu nyaan kumani sadana helang kelik-kelik Dina Jati Teh Nita Briling anu bager Teh Nita BR Liling anu bager anu mana Ari para sponsor Pak Agis Travel Bapak Momon JM Pak Nok Pak Ade JM Material Pak Eri Gilingan anu bager Pak Nopa Makeup Titi Makeup Teh Dede hatur nuhun Teh Dede anu bager Teh Dede bayar laguna Mana kapayun 12 putri barayang mana 12 putri di Koranji barayang ngapan Baranja Cikoranji kapayun heula di sarangan api raya Kia Bogor Pak Bohil gilingan deui anu bager anu mana Bapak Amir anu bager anu nyaan Pak Guru Eman Bantarujeg Cahaya Pro anu bager kadieu bayar laguna Cahaya Pro kapayun heula eta kadieu lan eta sing deketan kadieu bayar laguna eta pakaulan hatur nuhun kumani sadana heulang Bapak Ece Aboy anu bager gelik-gelik dina awi Bupati rasa nu malang dunungan cerik sajeroning ati kumaha lamun teu manggil mata hujan Bapak eta kumaha mah lamun terjadi mata edan Pak Hasep Junaidi pikiran Ibu Hajah Hayalah kumani jarek nang ijo dapuku Bang Baraheran Bupati jarek nempo dapuku mah Abah namanya terbang di Koranji barayang ngapan Ari abah-abah Abah sepuh Abah sepuh anu bager atur nuhun Abah sepuh nyangakeun hiburanana Bos Saprol Umi Kuin eta anu bager barayang ngampara Subang barayang ngampar Karawang anu bager barayang ngampar Jawa Barat anu Abah hidup Dep Dani Kontesa kumaha kumaha nangkalanana ade DHKP tenda sangkanan teu ditilasan kumaha mah ngakalanana sangkan hanteu luluasan
samung pakulengan iya sepi Ya sepi tring-tring Papatetan sami amurah samia paling bing lan jeruk manis Banglus lampahipun ye alutan saking nagara Trajutisna anu dipingpin ku Raden Suteja mapakula dia bala tamtama siketan sirgada binitan rasa panah lan limpung bade nanyerkeun perang sareng Raden Gatotkaca di pihak nagara Pringgandani sakilat hansa ketigas kumangsa kacarios ditapel wates nagara Pringgandani memang Raden Suteja mempertahankan ieu wilayah anu kasebat wilayah Prinsendani bari padahal ieu teh kalebet ka nagara Pringgandani malahan ngajak perang atuh Raden Gatotkaca ge sami mapakula dia bala tamtama Raden Gatotkaca dibantosan nyaeta Kuraka nakuanyeun kakasih Raden Antarja sareng Raden Jakatawang barayang ngampar laler hejo tekantun kapirayi nanyata Abimanyu putrana panengahing Pandawa Arjuna para satria Pandawa nonoman anu kiwari bakanying hareupan perang marebutkeun ieu wewengkon Prinsendani atuh Raden Gatotkaca parantos ngadang kemah-kemah Raden Abimanyu sareng Raden Jakatawang dipalih kidulna Pak Rahmat Babinsa Raden Gatotkaca kiwari nyaeta dipusirna peperangan anu kiwari ngantosan tangara perang nyata serangan ti nagara Trajutisna dipimpin ku Raden Suteja putrana Prabu Batara Kresna doang mati-matian karena jarkeun keadilan atuh Raden Gatotkaca lumampah teuneng ludeng hanteuringrang dina mangsa nyaeta bade ngarebut wewengkon Prinsendani Raden Gatotkaca halumampah panindake kanca Sumadang kaparuh ka ujung daya sumanggep kurang batur
pati jiwa raga keur ngabela nagarana keur ngabela di medan perang untuk kemiran terira daun cewang semurega ngoyonan musuh curang sekarang kebebasan terus jadi pasien satria ngabela nusa jang bangsa negara kota Kanja. Kumaha Raden. Saban-saban robah mangsa ganti wanci ilang bulan kurnyung tahun. Kumaha teh Aden. Sok mineng ka Bandungan. Duh. Sanajan manusia ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karep hanteu reureuh-reureuh. Semuhun eta. Angin kadar tinu kawasa nu bakal kasorang jeung karanapan kanca. Semuhun Aden. Saperti anu karapan ku kaula kiwari. Duh, kumaha teh Aden. Jauh tidak panyangka, jauh tidak dugaan kaula. Duh, perkawis naon ieu teh? Ieu kajadian tungtungna nancepkeun bandera beureum. Boloh. Anu-anu harti bakal ngalangkuan peperangan kanca. Semuhun itu Aden. Teu sangka Kakang Suteja. Laras ular. Padahal secara legalitas, secara hukum, wewengkon Prince Sendani kareh kabanasapon ku nagara Pringgandani. Laras eta. Bukti parantos kuat, tapi naha ieu Kakang Suteja kekepetekeh mempertahankeun. Padahal Kakang Suteja teh putrana Uwa Prabu Batara Kresna. Semuhun. Panca kaki kapilanceuk kaula ka Kakang Suteja. Laras ular. Tapi naha ngajak perang ka kaula. Semuhun itu. Nagara Pringgandani ngabogaan harga diri kanca. Laras ular. Topati jiwa raga nyawa nu dipalar wewengkon Prince Sendani kabawa ku nagara Pringgandani. Duh, sae. Kakang Antarja ye mangaligi nyimpen barang di petia di tanah kapak hidulan madoan mati-mati karena Pemuda sareng pamudi nu aya di perjuangan pamugi Allah yang widi ngarahmat jangan kayungan pemuda zaman merdeka tanggung jawab karena bahaya ye Kakang Antarja dupi Kakang Jakatawang palih mana sareng Ebe Banyu belah kidul paling kidul benar
mun bisa mah ilah anu ngalawan Suteja teh akang we Wah, laras. nu ngalawan Suteja pikeun ka akang Dendam ya. 5 menit peak ku akang ieu Tuh, santan. tengeuna beda jeung bapana Ya, tebih kula. jauh jeung bapana wa Prabu Batara Kresna gede babatok di jelema ieu menang pangwarah pikeun ka akang ieu tapi ieu teh masalah teh sareng kaula Kang masalah teh sareng kaula Kakang Suteja sareng kaula nya mun bisa mah limpahkeun ka akang ieu limpahkeun ka akang sanajan Kakang Suteja putrana wa Prabu Batara Kresna aing mah mun sasiku mangecat satu jeung beas hah sae mangga Kang marakat daweng boga lanceuk teh kurang ajar urat batu naon sicerian teh nyari Upi Kakang Semar wa Semar ka mana aya aya wa Semar iya nun adi wa sae mangga Kang Pinatria wayah nawe wa ulalang kumapalang wa ulah sungkan bibilasan ngabela kaula wa bantosan imanga manga agan manga sapanjang diperyogikan sapanjang kaange majisim abdi manga Laras. moal bade ngijing sila bengkok senemah jisim abdi agan nuhun wa amana sepot tidak wala aya kan yang kadi ka Kakang Silaing ucu Sae. Kang, lan disaur ke bapak itu. yang Kang. tersangka dileuwih anakna Kresna Suteja anyir Ya, Kang. Juga. jauh pisan jeung bapana maka jeung ngajak perang leueuh murogo pisan cacaka dulur deuleu Jauh tidak sangkaan ya, Kang. komo kadengen-dengen jigana ieu jelema Laras. padahal mah bikeun kaing Suteja mah 5 menit beset ku aing Aslina eta. heuh moal ngaroneun anu jeung nu kitu mah jelema tarik kitu mah moal lila ari umurna ge heuh Mengamak ya. Semaka pihatur agan ditarima bot wayahna bantuan aing bot nah ari agan tang tos atuh agan abdi ngabantosan salira usang Kakang Suteja bot simohon kan diuk bot lan diuk atuh tegantun ka juragan antarja diuk bot lan diuk oh saya bulan maka Cali kakak. Naon Kang? Manawi teh aya buya di dieu. Nah, kakolot teh jang sileng deh. Nah, kayaknya kakolotan buya teh bapak. Ayo heeh diuk jang, saya Pak. Cali kakak. Diuk pos diuk. Lan diuk. Saya bulan. Awas ya Allah heureui. Oh, agan. Kalau nanti Kang. Aing can gajan naon geus diancam leuh. Lain yang Bapak aing dibawa rek perang telain pegang adu ngagedeane awakna itu Montok.
di bawah noron telen pegang non bayuh awak gaduh segera dituang nepi ka badag ieu bapak aing awakna ampun da eta data anu dilarung tuangeunana tidak wo sagala beres nya lain tingali bapak aing ti tukang siga pinguin jadi molotot bapak tuh nah pak payunan saha itu jang juragan anom ieu terek perang cing tiasa pinah cai pinah tampian bisa adaptasi jeung apresiasi cing apa situasi jeung kondisi tong loba teuing heureuy jang wayahna poe ieu mah tong loba teuing heureuy bisi dicacag wae sia jadi cacag mah ditakis ngalawan sia ka aing sanes ngalawan ada cacag teh nyeri hayang doang nyeri takis malik-malikeun sia ngomong teh teu dibalikeun mah tutung jurig teh sia nya anakna jurig bapana genderuwo kasaha si nyebut genderuwo teh ta bapak jurig ai heueuh pan sia teh anak aing nya nah dari bapak ya heureui we teu di mana heureui beda-beda teuing jadi aki-akina lawan wae tuh cicing sae agan sae mana sekolah bot lan Sinawala kemana apa bulan Sinawala kemana bulan pak naonnya pak Sinawala kemana oh ayah bulan ayah bulan ayah di mana bot bulan ayah di mana pak ayah di mana oh ayah di Lebak agan di Lebak Keraun sekolah bulan keraun bagan kernaon pak kernaon sakit itu jelasna sana jelas pagajang teuing ngomongna oh Sinawala keur ngahejeun naon pot lan ngahejeun naon pak ngahejeun naon oh nuju modal bulan setan sia heuh naon deui ngahejeun mah tuh si teh bener Kang semaka pihatur agan diterima dulu wayahna bantuan kaula dulu oh sae mangga tekantun ka juragan antarja terima ulah diuk ulah diuk sae mangga geuning aya bapak semaka pihatur pak kahunyuk panjenengan bapak mugi katampi kalian kabingahan bapak ti jisim abdi dawala gitu ayo pernah ngomong betul naon Kang bilih salami ieu bapak besok ngusingkeun ka papa hapunten ya soleh naon jauh cumi luar ya kan ya ho aing mah kikituan teh sia yang warisan aing nya ho geranan gablek sumur 3 diuk jang sae mangga naon cenah leu tekantun atuh karaka Prabu nyangakeun semah pangabaktos lingih yai komo lamun di jalanan geus sedeng geus diuk sarangkeul leungeun belah kenca ya berkatuh Allahu Akbar disangka pamidangan hulu aing
mantap masingkat. Sakit itu diukur. Wah, di perau amak berhenti. Wala jam melak cangkeng. Wah, jangan harewas itu. Wah, kade cerita bapak cerita tuh. Sini tuh harewas. Wah, juragan anom tuh. Juragan anom bisa ngamak kita teh maksud nama. Ulah heureuy. Di perang deh itu cek. Ada bejaan dia. Aduh. Awas, Kang Acing hati-hati. Awas. Curugnya tedek cicing. Awas. Nanaonan ane Aisyah nanaonan. Nanaonan Aisyah. Nanaonan. Dasia setan. Goblok jar. Jadi aing disiksa ku sana ya. Keur mah geuleuh ka aing kabeh. Disingkat ke sana ya. Saya tuh yang itu. Nepi ka tereureureuh cek aing montong heureuy teh. Carekan orangnya. Ai. Ieu deui eueuh pamawana dewasa. Sarwana gerawa. Naon samernying? Rek mewe. Nah, ini carekan kaos narana tinggal gerawa. Ye, naon ari bapak tua-tua goblok demi Allah henteu. Tah sida wala tan tua-tua teh nepi tuh. Nakis Bisa. Tadi nakis. Kakara ke eudeuh atau sia. Gawala kenapa tadi ge. Tapi kan disintrukeun gitu. Tapi kan ada lagi itu semua. Iya.
sia. Juragan Nanda mau kayak giringnya. Dumatak ton dikukut ti kieu lieur ye. Keluarga nahaon kieu? Lanjutkan Kang. Aya naon, Wak? Walung. Malu dua-duanya. Sia, no. Jadi kabawakeun aing. Hapunten agan. Nyai keluarga Gelo. Lanjut Kang. Kudu ieu, kudu nungan batu. Jumput. Era. Tapi Kang